mata airnya ada di atas sana. Di sebelah pohon itu ada mata air, deras sekali. Dan antusiasnya mantap. Langsung aja kita lihat Sobat Isun. Minum air dulu ke atas. Ke mata airnya. Ke pusatnya di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Isun. Alhamdulillah sekarang kita lagi mau kemana Ki Aris? Lagi mau ke wisata sih. Wisata hati ya, Jaro. Daerah Cimanten Garut. Daerah Cimanten. Kira-kira kalau berjalan kita bakal berapa jam di Aris? Kalau dari Majalaya masih sekitar 2 jam lah. 2 jam. Oh, dari sini 1 jaman lagi. Oh dari sini udah dekat lah sama. Ya udah dekat 1 jam. Berarti daerah dari Samarang agak ke atas juga. Ya lewat. Ya. Sobat Isun. Berada di mungkin udah gak asing Ya ya. udah asing lagi di Kita udah berapa kali syuting di sini gitu. Jembatan Kuning. Jembatan Kuning dan juga ini masih ada rangkaian yang lain Sobat Isun. Ya alhamdulillah siap. Ya, salah satu keturunan Prabu Siliwangi yang ada di Cimanten. Ya, Dan di sana juga ada Curug 9 kalau nggak salah. Jurus. Berarti nanti bisa Ya, kita mandi bisa, dulu ya. bisa mandi dulu kita sih. Biar segar Sobat Isun. Dan di sana kan makamnya itu ada juga itu. Misalnya makamnya itu makam sendiri. Si makam mana bisa ditentang. Orang ditentang misalnya siang atau menjelang Film menjelaskan sama makam. boleh siap. Nanti Sobat Isun biar lebih jelas lagi. Nanti kita langsung aja Lanjut ke sana. lanjut aja ke sana dan kita ngobrol lebih lanjut lagi dengan hujan yang ada di sana Ya, Bu, ya. siap. Ya Sobat Isun. Ini sama Kang Dadang boleh? Sama. Yang lainnya juga ada. Masuk. Kang Abah masih gimana? Mulai sama Tingsun. Ini ya selalu ya. Dingin sekali. Kawah-kawahnya. Bergemuruh kawah Kamojang.
sahabat isu, sekarang kita bertemu dengan warga lokal. Atau sebutkan ya Rana isi usaha juga. Ini sama. Ini kita udah sampai nih. Jadi mau ke pintu gerbangnya sahabat Insun ke makam karomahnya. Oh dari sini udah dekat kan ya? Udah dekat insya Allah. Caket dia caket. Caket ke makam karomah ya. Ini sama saja. Ambiar. Oh salah ambiar. Ambiar. Tuh ini saya. Wahyu ya. Wahyu. Oh Wahyu itu. Oh Hasbi ya. Ilham ya. Arma. Kenal kan ya. Oh lihat bos. Bus telolet. Oke. Ya. Pokoknya oke. Setelah kami kita lanjut.
sampai kita mungkin ke kita ke kayak yang mandi dulu. sama Mbak juga itu bisa mantap. Sahabat Isu, sekarang kita udah nyampe di tempat ini namanya Purwawijaya. Di sini Cikahuripannya yang tepat berada di belakang kita, sebelah sana tempat pemandiannya nih Sahabat Isu. Mungkin biar lebih jelas lagi kita tanyakan itu. Ini tempat pemandiannya atau? Iya, tempat pemandian. Namanya Cina apa? Ayo, terus kamu itu sini aja. Cuma nganten. Cuma nganten aja tempat pemandian. Kami barangkali itu di atas ini. Jam-jaman. Pangkinya Nanti lagi menghuni banyak hujan. atau sama itu langsung aja kita berangkat. Oh, jarak rasanya ini. Tanya badan narolo seperti jernih gitu seperti sekarang. Yuk Ayo tuh. yuk Sekarang ada mana? sangat badak. Curug Cimanantan. Mual sana. Ini sunting. Ayo Iqbal. Pak sini. Ayo. Kopi. Kopi sobat Isu. Ih bayar sabarahan. Ya, iya. 5.000. Mual sana. Tepatnya tadi di Majalaya di Bandung itu separuh sayang terang ya teh namanya curug naon teh curug 7 Cimanganten kami dia teh silsilah atau sabarang lami tah kita pas kali bisa ya cuman di dalam tempat wisata atau sabarang lami tah di tahun sabaraha tah tapi kumaha antusiasna seueur ieu anu kadieu gitu alhamdulillah ya rupina mah udah dinten minggon teh nya seueur bersama pada izin atau ajarnya salat itu ya Jo tempat pemandiannya ada di sana mau berenang dulu nggak biar segar gak bawa salin kita lihat aja langsung airnya deras sama Isun. Ini kan mata air kan. Cikahuripannya gitu. Cikahuripannya. Banyak sekali. Banyak dingit.
nih nyampe nih ke daerah. Wis, mata airnya jernih Sobat Ingsun. Sobat Ingsun, mata airnya ada di atas sana. Di sebelah pohon itu ada mata air, deras sekali. Dan wih, antusiasnya mantap. Langsung aja kita lihat Sobat Ingsun. Ya Sobat Insun, ini hari Minggu ya, jadi ramai sekali ya. Jadi saya waterboom ya. Di sana, tapi emang tempat wisata juga sih kan. Ini ada Cikauripan ya, ya. Dan sana ada Curug Tujuhnya. Jadi selepas mandi di sini, ntar langsung kita jaroh ke makamnya. Betul. Ke makamnya. Makanya nanti kita keluar dari Ya, sini ke keluar atas. lagi ke atas. Ya, lanjut ya. Lanjut. Mbak. Ayo. Ayo. Enak. Kita ke mata airnya, Sobat. Sobat Ingsun, mata airnya Sobat Ingsun. Menurut cerita ini nggak pernah kering. Pasti. Makanya deras banget ya Arif. Dan ini yang disebut Curug Tujuh ya, Curug di atas. Curug Tujuh. Curug Tujuh ya. Curug. Di sini enak kan? Dengan sini ya. Kan? Gimana? Dengan di sini enak. Iya, ini mandi di sini. Privat ini ya, kalau di sana kan Luar Enggak orang. cewek. Dengan sini. Mandi dulu sama Ingsun. Coba saya Kita pegang kamera. ke atas dulu, kita ambil minum dulu air di atas. Minum air dulu ke atas, ke mata airnya, ke pusatnya di atas. Pusatnya di atas. Oke, Sobat Ingsun, kita akan ke mata airnya. Sekarang kita mau lihat punya anak aqua ya. Airnya jernih. Siap. Sahabat Ingsun, tadi saya udah cuci muka, wudhu juga. Alhamdulillah segar.
Ki Ari sedang sama Ki Aja sedang mau mandi. Silakan Raden. Airnya segar banget. Punya biang sudah. Sobat Insun, jadi Gayu sama Ki Arya sudah selesai ibak nih, sudah selesai mandi. Kita OTW langsung ke ziarah ke makamnya, langsung ke rumah. Wah, Bentar lagi kita nyampe. Bentar lagi kita nyampe. Udah mending. berjalan siapa? Oke, sahabat Insun, kita baru sampai ke pavilion. Kita menuju pavilion dulu, boleh sama Mak. Saya dapat saya Saya ini guys, atas kapal. Siap. Sepenuh. Mohon maaf. kopi saya lah. Kan mau dari rani juga. Di Majalaya cakep. Majalaya. Jalannya Mohon, Kamojang Majalaya. saya jarang bisa ya. Ah, ya. Ang pandiri naman sekedar kan. Hindi na. Kamojang kali nama anda saya Kamojang. Sampirin ya, sampirin banyak ya, sampirin tadinya. Ya, sampai. Nah, mewah asli. Ini kalau saya jadi garut dia di warga kita kali. Satu lagi dia. Jadi dia di Alhamdulillah. Mas Ami tadi Bapak? Kan? Sampai tadi? Waktu dia tadi di jam 11. Oh. Dia terus saya terus apa kan itu ngarojai heula. Oh, ya ada jalan. Ngarojai heula nya. Kali gitu. Betul. Oh, kendi. Nah, kasarean kasepa tadi teh kagak blok tuh ya gitu.
Oh. Sebat ageung ke cai bahe blok uluy we kayu. Tapi sumbernya mah aya di dalam. Aya liang dia. Aya yang biasanya. Kan tina dapuran kai tuh ngobrol. Oh, di laporan. Kapur tahun seberapa bapak di dampan bisi arasi. Oh. Aing geus di dam aku bapak di harap we kurang. Jarwa cai nanti gitu. Oh. Di Ica China teh, Bang. Ya. Ayo bapak makan tahu sih. Capek bae ngan kade akibat. Gowo pak di nyembur. Mun bunharna, mun pangkatna, mun aruk. Upami kumaha? Ngalah eta. Oh. Panu lande di cuci darah sana korban. Kerana di kumaha tuh ya? Gitu alam. Alami. Lamun nalan mangga we. Da cai kamu kumaha. Aya geus lompat kana materi mah pan lain Segala semuanya. nah cai nu saha cok dijual boy dosa ngejual beukeun aja Nama-nama yang apa? ada kan sok jeung saha syariat eueuh kamu saha seimbang dah nanti dia mah sejarahna kitu kusuma asep lamun alam dunya hayang aman eta nu tilu ome di dunya tapi rak kabul suci bab tika eta hancurna dunya teh naon cenah kabul pak rezeki anu halal teh hasil ijab kabul anu haram hasil tanpa ijab kabul sakitu di dunya matak ayeuna rezeki naon di Indonesia goyangna tebeukeun kahancur eta ijab kabul ilang disebut rezeki dicabut barokah nah sok di mana di pasar ijab kabul mesti aya mesti aya nyanggakeun barang nampi atas geus hese eta rezeki halal lain hasil tani jual beli saneh anu haram hasil judi cenah maling nipu boros biasa nih mentak bapak miwaran judi saha apa barang jepan duit haram cenah hasil judi mencek saha jangan di dunia duit haram jangan sok jangan tanyakeun ka Jokowi nyeun teh duit haram mangga judi asa bisa kabulna atuh pada hese ta ulah atuh ta eta pada eueuh nyangakeun ele eta teu aya uang haram sanu ngalaram geuceuk Allah eta ucap maneh kali waspada dan nu nyilakakeun nu nyelametkeun nu ngalaremun ucap nah iya ayeuna tani cenah halal mariji masih tani teu bisa nah macam aya duit balik pasar cik teu kumaha jab gogo nanganterkeun duit nyangakeun artos nampi naon maneh banas eta da tomat lagi eueuh da anu rusak kana Pak teu kenging natak bapak melamun gaduh tomat cek banar pasep beja gaduh tomat ayeuna cenah sareng hargana halus gaduh jig tean di kebon tean gua pan geus asa waduh Pak cuma diala aya 2 toneun wah di Pak pesennya mangga geus beres menang 2 ton bayar pan kitu nah Pak teu percaya nah ieu maneh ngomong-ngomong teu percaya tak dijual ka mana teu percaya sih tuh lain Pak abdi mah tara cadeka naon maneh tara cadeka nah kada anjing ada jam 7 ke dianterkeun duitna moal pas mau bisa duitan gitu minta dibayar nu dipertahankeun teh lain urusan duit kabul tuh namanya 5.000 sakilo aya 2 ton 10 juta berempat nyangakeun artos abdi ieu nampi tomat kumaha balik pasar Pak ieu nyangakeun artos maneh narima naon apa rusak kapaksa apa dah hese Pak di mana banar ngamodal teu aya Teu aya. di mana teuing banar ngamodal kabeh ge balik pasar Bapak kan dipertahankeun nah Pak teu percaya iya batak dijual percaya nah cenah Pak tangkering teh jual beli mah teu inung teu Bapak kudu sadis nah kulantaran nyangan duit hese kumaha Pak tuh ieu cenah tomat geus daal kan antep buruk ada barang murah mana urusan tadinya kulantaran lieur nyangan duit papang ieu jeung anu geus biasa da maneh masalah nyarita sete cenah nah gerajig balik deui tong dibeli atuh ngomongna ka kolot gerajig cenah kumaha gerajig anyuk mah dibikeun kitu panca Kanjeng Nabi panghalana riji menang anyuk
Nah apa teu kataklip kedah hijab go Pak dawuh sabelah. Nah kaharti ku akal kan. Ai ucap meuli mah keueuh kudu duitan tah barang tah duit eta. Awas hijab kabul tah. Eta makanya geus teu aya. Oke. Apa lagi? Bapak kumaha tuh lamun dianyu ke jing. Pugu deui. Da mah duitna cenah anjing pagetok mah maneh we duitna. Da bawa duit haram. Ai ucap masyar mah pan. Nah, tah duit tah barang kan. Berencek mencet tanyangakeun tomatna nampi artos, cek banar tanyangakeun artos nampi tomat teh jual meuli. Ai dianyuk mah pan teu kataklip kedah kabul tuh aya dawuh duit haram cek apa ge. Tergantung awalna bahasa. Mun meuli meureun bayaran. Dawuhnya nyebut meuli duitna pageto nya teh geus ujang ka warung. Lamun isuk mah pasti mau ucap nganyuknya ka warung teh cik Bu nganyuk rokok. Tapi jeung di duitan nganyuk meruka isuk ruka pageto. Ai ucap meuli mah anger we. Ibu ya cisna nyangakeun nya nampi ieu rokona. Gua ucap eta riba. Tos. Nyarepet bapak mah kabeh. Digiles kabeh hancur. Naon cenah Pak? Jangan teu meunang salat di masjid. Nah cenah Pak eta dibangun aku barang haram. Naon Pak eta aya proposal sair sisi jalan duit ti partai ceng kumaha kabul teuing. Ayo mata cek Kangjeng Nabi jaga di akhir zaman ciri-ciri ibadah moal katampi ku Gustina masjid geus agreng pas eta. Ih mah nya neraka keur tukang salat. Pana neraka mah keur tukang salat jeung keur ajengan atos sok. Udah nu tara salat ka neraka teh dituna. Nabi gitu dia hadisna. Nah cenah Pak cek nanya Nabi kenapa di hadisan nu tara makari neuleumkeun cek tarik teuing. Ya mah daek salat jeung ajengan ka neraka mikir mana naon eta. Ya dok, pan dina Quran teh pawelun sahun neraka we teh keur tukang salat eta jebakan mikir pan. Ya da jelema mah don mikir. Cik ajengan aya nu kudunya ka agama Islam saha Nabi teh bisa. Sahabat, wali, kiai teh keur cap keur nu mikir we. Ajengan aya nu tara mikir naon kitu paling tuh. Cenah domba mata kapi kumaha maneh baca kaki jeung si eta. Awas aja pikiran mah boga, domba ge boga pikiran ngan teu berpikir kan. Domba teh da boga akal, Pak. Boga nafsu, boga pas urang ngan beda teu berakal sakitu engko. Panjelma mah lain deui nya di akalan teh kitu. Domba mah tanuk badag bek sorog ronceh teh berakal teh cicing we da mun di tengah ada potong bisa keluar. Aya jelema Pak wah akal berakal na anget Pak bosi ku mah wah di akal gitu berakal teh jelema bisa lolos. Data taken celeng masjid aja ngan duit haram tong jaya tuh. Naon cenah Pak kabul ilang. Pan alus niatna diasupkeun kana kolak sa nu narimana sok. Ance kolak teu narima ajengan teu eta duit haramna. Mun kitu blus cek kolak teh nampi alus, Pak. Ijab da aya kabul kan? Lurot teuing nu kudu pugu. Bedahar ku ajengan dosa. Ditempelkeun kana masjid bahaya. Naon ajengan dicadangkeun ka neraka tah loba amanah ka makan hati-hati maneh. Matak ajengan hirup mending maling. Teh batur atuh asep dosa tang aku gitu. Tapi ke jelema ngaku dosa mah deukeut kana taubat. Da moal tau nya ngeuna komo masjid anu geus dijual belikeun. Masjid 100 jutaan nyeun proposal 200 juta. Nah, awas maneh kadahar. Kabawa ka dapur eta beak ibadah maneh teu aceh. Mata anggeus masjid teh Innova we biasanya jual masjid. Iya ora. Mata aya mah masjidnya geus ilang kasucian Pak. Aya ngompol di masjid, miceun di masjid naon. Naon cenah Pak? Awas eueuh Bak. Masjid cai di jero masjid kan? Ya ieu. Kakurungku panyaweran geus asup masjid. Ngompol di nya geus yakin cilaka jelema. Sok da teu karasaeun saeta nu boga trik Yahudi tapi pinter mah teh. Islam ulah diganggu jungjungkeun nu penting ibadahna hancurkeun eta nu karo pisang lah. Wah licin Yahudi mah.
Sok di mana enak Pak masjidnya? Kukeran. Iya hancurna. Ai kitu maning kas kitu nih aya bak nih. Apa ngompo mah di luar masjid, Pan? Nah, jadi si cikaracak tina masjidnya kana bak. Tuh pas itu nukun bapak di lemur Kaliwatan itu nih reka dia tah, di kampung gitu nya. Lah gitu. Jadi dekat masjid mah kudu lewat cai. Nah, macam cuci. Da kulantaran eueuh cai jauh digigir atuh nuku senang eta paur mah sato sok da balawiri sato mah bahaya tuh. Di puting teh ucing mah di berang hayang anu paur mah kana pahareupeun masjid teh. Ari aya cai mah pan sesah sato mah tiasaeun. Da ini mah bebas, dan mau ditungguan wae ku ajengan teh kieu hareupeun masjid teh jual hayam. Wah, awas anu geus hancur ibadah. Matak Islam teh eunah naonan no besar. Ayeuna sok ngaji, aya uang mukanya. Nu 10 juta, nu 15, nu 20 juta, komo teu ireng 30 juta ajengan duit haram tah. Naon cenah Pak diwuruk ge encan sia teh duit asup ku meja kebolna tarat buku. Gara aya uang bangunan. Bangunan ngajegir gara aya. Nah, Pak, soalnya barang anyar kabeh gitu. Pan pengalaman ngaji pajak berapa tabal ada tuh ya digentur di Sukabumi di Banten ngawas atuh aya nyanak duit teh kanggo biaya urang we Urangnya kapungkur mah daerah pan eta atuh kanu leutik mah ujang ka masantren we teu kabedag. Nah nya ayeuna listrik jual meuli nyok listrik teh ditarget anu paling ngeri di dunia mah anu paling ngeri di dunia mah dipimpin ku anak haram. Eta anu bakal anyutna di dunia mah. Pak. Naon cenah Pak? Bapak mah kaajengan di tahjinan tuh. Masih ka apa ge sara sok we. Pak, aku dosa kan aku. Bukan turunan moal di hotel ada won hamil mata kaos kumane. Ya Bapak marek ngagilak naon pas saya kade eta jeung bojo jina aktif itu kerasaun atau nah mencapa apa dikawin nah disebut tuh bapak jinah resmi nah pak jinah resmi aja nagog lebek nagog wali nagog panganten nagog saksi nagog cek saji nasab geus mayoritas di Indonesia aya kawin tah ucap salah aya bahasa terima abdi nikah putra bapak tegas kanggo diri abdi kalayan ngomas kawin ku artos Rp5.000 ditambih ku saperangkat alas salat dibayar kontan cek saksi sajina jeung bojo teh seneng keluar anak haram injuhar terus ya nah eta geus makan coba lamun urang jinah atuh Pak dosa pan ngaku tah gitu boga turunan moal naon Pak cenah teu sana eta ucap naon hartina terima abdi sakitu bapak mananyakeun eta teu nu kajawab oh kiai kabeh anu ngaji alat da terima abdi mah ya hartina sanurik narima urang berarti awe itu pernah dibeli eta ucap mah cek nabi ge ulah ku kalimah teh kudu ku kalimat nun ulah terima kedahna narima abdi nikah nyisareun nah jelas ai terima abdi sadek narima urang dina Quran ya qabil tu nikah eueuh ku teh bahasa Arab qabil tu nikah nun qabil tu tikah ucap eta. Da mata cek bapak nu nyelametkeun nyilakakeun ngasa teh ucapan kada waspadai. Jadi ulah-ulah terima abdi. Kedahna narima abdi. Papan eta bahasa Indonesia mangga sok. Jadi ulah terima kedahna nerima abdi tah. Ana bahasa eta ucapan. Ayeuna saperangkat alat salat desa. Ayeuna saperangkat alat salat teu kenging eta teh mas kawin mas kawin saperangkat alat salat teu kenging naon cenah Pak teu sahna cenah eta saperangkat alat salat teu bukti teu mah barang teh ditambih ku saperangkat alat salat dibayar kontan cek saksi sah eueuh barangna kan dosa naon eueuh barang Pak eta panagog mu kena jeung sejarah mana masjidna gotong kitu bapak mah canak masjid bakcai beduga bapak cek ucap teh saperangkat berarti sapaket eta kudu waspada ucap nyebutkeun bayar kontan kumaha tuh Pak anu sahna ditamih kumu kena sareng sejadah dibayar kontan mana aya
Loh, ayeuna ada ku motor, abis udah kawin. Mas kawin ku motor, iPok teh ditambih saperangkat alat motor. Wah, tuh Pak. Langsung motornya. Kada ucapnya. Ditambih motor. Kada bukti jeung nyatana pan bohong. Sok meuli rokok ka warung 10 bungkus, asupkeun ku tukang warung 5 bungkus. Sah moal kobulna. Moal ada. Aya duit 10 bungkuseun, aya rokok 5 keuk, awe teu sada kurang barang tah. Eta ge sami ditambih saperangkat alat sholat, dibayar kontan. Oh. Kan karek mu kena jeung sejadah. Keracana masjid dong. Lamun kieu ditambih kumu kena sareng sejadah dibayar kontan, sada aya. Awas ucap jeung saukur anu tos kawin teu kenging sholat. Nah, kenapa maknya sate sholat dipakai mas kawin? Nah, hanya ada. Nah, nanya soknya ulah kakait sholatna. Ai kitu mah ditambih kumu kena sareng sajadah berarti teu kagaet sholatna. Da yakin mu kena mah pergi sholat gitu. Ya dina ijab pan ulah kacana. Da teu kenging mas kawin ka anu ku cara ge haram pan hukum. Teu kenging mas kawin mah. Kade bisa diinjum ke modal, bisa diinjum dipakai nyeun imah. Wah, rusak. Tungguan akibat hancur. Kekenging mas kawin Pak. Nah, cenapa naon teu kengingna? Pantilas meser diri. Maknya dirina dipake, duitna dipake. Nah, cenapa aku malam ditamu teu kenging? Kecuali dibikeun ka ibu ramana. Ti Rama dibikeun deui ka budak, yakin disinjem ku salaki moal ada pamere ti bapak. Oh, kalau nanti mertua langsung dibelinya pasti gede ka urang. Kobul teh di dinya nya. Gunana. Apa abdi teh di mas kawinan ku si AA 10 gram tama mere nampi teh. Berarti teh boga budak. Neng era tos kawin teh boga emas tah 5 mere gitu. Bolak-balik ya baca. Tah kobul teh di dinya tuh. Aipek teh nyi injem eta mangga da pamere ti kolot sama lain. Ai ngan seuseuna pan langsung pan anu narima mas kawin teh awewe. Nyai ieu sok dara tarima ieu di mas kawin ku si AA 10 gram nampi. Nah, lila rumah teh cik nyi injem teh pake modal. Pokona mah bubuk. Bakal hancur ya sok sagala ge. Ai salat mau ditarima. Euy. Asep kumaha lamun digantos ka bojo sok gantos. Sok gantos ka bojo sabaraha baheula ngan omat ngumahna saumna 40 hari sok netara dina Quran tukang nyeunap 40 hari saum istighfarna 70 kali per waktu sajero puasa atau ku bangetna orang kan abdi digenti dirobah ku bapak cik kiai pikiran kumaha naon teh da salah mas kawin dibikeun ka bojo nah teh cenah apa nu dijualna ayo bogana saha waktu tadi urang teh jual beli teh jeung bapakna nya matak mas kawin teh ka bapakna nu narima teh sanes bojo mah nya sanes tak engke nya ta maneh teh dia boleh tadi emak mere Makan ka aja. oke sahabat ini sekarang akan menuju ke Batam. Intonasinya jauh. Jaya. Majalaya, Borondong Majalaya. Gimana ke bumi? Mau ke Bandung, Bandung ke mana? Gini. Purwakarta. Cikalong.
Attention. Terus. Kita akan menuju makam yang sahabatnya di sana dan bertawasul. Karena kita memohon ampunan terlalu dan keberkahan dari ziarah ini. Oke. Nah ya. Oke aja. Oke, sahabat Isun, alhamdulillah kita sudah ke Jaziro, tepatnya di Ini makam Cimanganten. Cimanganten Samarang Baru. Yang dari Wijaya Kusuma. yang Wijaya. Yang Kusuma. Cimanganten. Semoga dengan barokahnya jatuh kita tapi utamanya ingat kematian supaya kita lebih mendekat kepada Allah. Selebihnya itu, tapi kalau mau ke ziarah ke makam itu pasti ada nilai plus. Yang utama itu kita semoga diampuni dosa kita, diberi keberkahan dan semoga Allah lebih dilancarkan segala hal dan segala bidang. Begini itu ada tambahan lagi, Yaris? Ya ini gimana? Itu aja sahabat Isun untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di tempat-tempat papilasan ataupun tempat-tempat para aulia yang lainnya juga sebagai terus pantengin terus di Yudina Raksa Ibra Channel. Salam Sabaniatan, salam Salam kita di Naisun Kamila, Duriat saja orang Sunda. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.